Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina kesempatan ayeuna urang lajengkeun deui kana syarat sahna ditarima na salat urang ku Allah Subhanahu wa taala. Syaratna anu kahiji nyaeta kudu ikhlas, kudu khusyuk, sareng ayeuna anu katiluna nyaeta awal waktu. Sabab di yaumil akhir aya 3 golongan jalmi anu cahayaan pamenteuna. Di antarana anu kahiji anu cahayaan siga bentang, anu kadua anu cahayaan siga bulan, jeung anu katilu nyaeta anu cahayaan siga mata poe. Tuluy Allah marentahkeun ka malaikat sangkan naros. Lain Allah terang tapi tujuanana pikeun pendidikan keur urang. Tuluy eta malaikat naros kanu kahiji, ceuk eta malaikat, amal naon anu dipigawe ku anjeun sehingga anjeun cahayaan siga bentang. Maka eta golongan teh ngajawab ceuk pamimpinna, abdi golongan jalma di mana ngadangu adan, abdi buru-buru wudu. Hartina sagala rupa aktivitas ditinggalkeun, anu keur gawe, anu keur macul, anu keur naon ge ditinggalkeun da ngadangu adan, buru-buru wudu, buru-buru bebersih, sehingga bisa ngalaksanakeun salat berjamaah. Tuluy eta malaikat naros deui ka golongan anu kadua nyaeta anu cahayaan siga bulan. Teras naros eta malaikat teh ari anjeun amal naon anu dipigawe ku anjeun sehingga anjeun cahayaan siga bulan. Teras eta golongan teh ngajawab, pamimpinna anu ngajawabna mah saurna teh kieu, abdi golongan jalma di mana ngadangu adan abdi geus boga wudu, sehingga abdi bisa ngalaksanakeun salat qobliyah serta berjamaah. Komo ba'diyahna mah malaikat teh umut-umutan kahartieun, oh paingan atuh ceuk malaikat teh. Tuluy nomor katilu eta malaikat naros ka golongan anu katilu anu cahayaan siga mata poe teh. Ceuk eta malaikat, naon amal ibadah anjeun anu dipigawe sehingga anjeun cahayaan ngagebur siga mata poe? Ceuk eta golongan teh sami pamimpinna anu ngajawabna, abdi golongan jalma di mana ngadangu adan abdi geus aya di lebat masjid, abdi tos i'tikaf, abdi tahiyatul masjid, ngawirid, ngadua, bahkan qobliyahna, berjamaahna, serta ba'diyahna sadayana ku abdi tiasa kalakonan. Ceuk malaikat teh ungut-ungutan, oh paingan atunya gitu. Tah ieu golongan 3 golongan ieu anu bakal lalebet kana surga tanpa dihisab. Jadi kesimpulanana ieu teh riwayat ieu, kisah ieu teh ngajelaskeun sadayana eta anu ngawal-ngawal kana salat. Tuluy kumaha lamun saandaina anu sok salat tabuh 2, bahkan anu naroskeun ka abdi, ustad abdi mah sok salat teh tabuh 2, salat lohor teh naha abdi sah henteu sareng ditarima henteu ibadah abdi.
Dijawab ku abdi, sah sareng ditarima bororah jam 2. Najan setengah 3 ge can datang waktu asar mah mangga wae eta salat masih kana aya waktuna. Tetapi pertanyaanana, lamun urang boga tanggung jawab jam 12 salat dohor, tuluy urang salat teh dibiasakeun tabuh 2. Tah jam 1 teh kumaha lamun dicabut nyawa? Kira-kira salamat apa henteu? Anu geus pasti mah cilaka sabab boga hutang salat lohor can dipigawe. Sabab geus sesuai jeung dawan Allah dina surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wel teh dicawiskeun pikeun jalma anu ngengke-ngengke kana salatna. Jadi lain jalma nu tara salat, tapi anu sok ngalalaworakeun. Tapi sok sanajan dalah ti kitu ge masih keneh alus jalma daek salat, umpama teh mah keur salat inget kana gawe, alus keneh daripada keur gawe teu inget kana salat-salat acan. Tapi anu utamana mah salat teh kudu khusyuk, awal waktu, ikhlas, sangkan menang kautamaan keur diri urang. Tah eta nu katilu ayeuna lajengkeun anu kaopat. Naon nu kahiji ikhlas, kadua khusyuk, katilu awal waktu, nu kaopat berjamaah. Sabab dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jam'ati tafdalu salati fajri bisam'i wa isrina darajatin. Ari salat berjamaah teh ngunggulan kana salat sorangan kalawan 27 derajat. Bahkan aya dawuhan anu sanesna dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shola sholatil khamsati au qatimal jam'ati falahu khamsata asya'a. Sasa jalma anu salat berjamaah 5 waktu, maka wajib pikeun manehanana 5 perkara. Naon diantarana? Al awalu la yusibahu fakri fi dunya. Jadi jalma anu sok salat berjamaah eta moal kawaris fakir di dunia. Sabab pada dasarna salat berjamaah teh sajroning memang mudah kautamaan, tapi di dinya ge aya ngabina hubungan silaturahmina. Geus sesuai jeung dawuhanana naon? Aya dawuhana sasa jalma anu hayang dipanjangkeun umurna, dibabarikeun milik rezekina, maka panjangkeun tali silaturahmi. Jadi moal kawaris kana fakir sabab kieu. Ketika lamun urang boga milik rezeki, misalnya aya 2 pilihan. Nah, aya 2 pilihan teh, hiji jalma anu ahli ibadah ngan fakir, hiji jalma lain ahli ibadah tapi teu fakir. Emang ari hukum mah urang kudu ikhlas mere kanu kumaha-kumaha ge urang tong ngarepkeun naon. Tetapi lebah dieu, lamun urang mere ka ahli ibadah upama teh mah acu koko atawa sinjang, geus pasti dipake ibadah, atawa artos dipeserkeun kana katuangan ku anjeunna tuluy jadi nguatan kana ibadahna eta oge kacida hadena. Tetapi sabalikna lamun misalna masihan lain ka ahli ibadah, komo osok main mah urang umpamana mere artos. Tah si artos eta teh kumaha lamun dipake modal main.
Jadi seolah-olah orang nulungan karena pamaksiatan, maka orangnya milu cilaka. Jadi ketika aya dua pilihan antara nu rajin salat jeung anu tara salat komo sok maksiat mah pasti orang pasti leuwih milih anu sok salat. Makana di dieu jalma anu sok rajin salat berjamaah teh moal kawadis kana fakir anu kahiji. Wasani yarfa'ullah min azabil qabri, jeung kaduanya eta bakal diangkat tina siksa kubur. Moal keuna kamanehanana siksa kubur. Dirahmat ku Allah, menang syafaat Rasulullah, dilegakeun, dicaangkeun di jero kuburanana, pikeun jalma-jalma ahli ibadah komo sok rajin berjamaah mah. Tah kauntungan sok berjamaah teh. Tuluy nu katiluna nyaeta yu'ta kitabahu biyaminih, bakal dipaparinan kitab di belah katuhu. Sabab dina poenan dihisabna jalma-jalma eta jalma anu dipaparinan kitab di belah katuhu teh jalma anu salamet, anu bakal menang surgana Allah. Hartina anu dipaparinan kitab di belah katuhu mah nyaeta catatan amalna leuwih loba. Lamun anu sabalikna anu di belah kiri mah berarti catatan amal gorengna eta leuwih loba, cilaka. Tah jadi jalma tukang berjamaah mah bakal dipaparinan kitab teh di belah katuhu. Tuluy wa khamsatu yamuru ala siratikal barqil khatik, anu kaopatnya eta bakal mentah cukang siratal mustaqim seperti kilat nyamber hiber ngablesat. Bahkan cenah mah cukang siratal mustaqim teh leutikna lir ibarat buuk di belah 7, seukeutna lir ibarat pedang. Wallahu alam, angin Allah anu terang. Tetapi logikana ayeuna cukang bororaah buuk di belah najan teu di belah ge urang moal bisa. Ayeuna umpamakeun kana awi we salenjeur. Lamun eta awi di belah 7, urang moal bisa mentas. Cacakan hiji ge awi anu teu di belah ge urang belum tentu bisa mentas. Cukang atawa jembatan awi hiji, komo ieu awi di belah 7 moal bisa, tetep moal bisa. Eta cacakan awi, komo lamun rambut. Nah gitu. Tetapi yamuru ala siratil karbalkil khotik, seperti kilat nyamber, hartina hiber ngabalesat. Nah eta mah beda, dirahmat ku Allah. Cenah main apai-apayan nu kokoronangan sadayana ge pasti marura kana neraka jahanam. Kecuali anu sok rajin berjamaah teh bakal mentas cukang siratal mustaqim teh seperti kilat nyamber. Tuluy nu kalimana nyaeta wa khamsatun yadkhulullahul jannah bila hisab wala azab, jeung nu kalima bakal diasupkeun ka surga tanpa dihisab jeung disiksa. Tah kauntungan pikeun jalma nu sok rajin salat berjamaah. Sabab ari lalaki mah wajib berjamaah, beda jeung istri. Ari istri mah utamakeun di bumi. Tah eta syarat-syaratna, diantarana anu kahiji teh naon, syarat salat ditarima. Syarat salat urang ditarima teh supaya nu ngajadikeun bisa nyegahna tina pagawean keji jeung mungkar teh diantarana teh kudu khusyuk, kudu ikhlas, kudu khusyuk awal waktu berjamaah. Nu kalima nyaeta hudurul qalbi, hadir hate jiwa raga urang
dina keur salat eta kudu hadir, ulah keur salat malaweung lamun hayang nyegah tina perbuatan keji jeung mungkar. Cek tadi teh bahasa najan salat bari malaweung ya alus keneh daek salat, tanda-tanda inget da Allah mah seperti indung ka anakna, borolah budak na lumpat nyamperkeun indungna bari jeung labuh teurunan we ku indungna bakal dirau. Komo bari jeung henteu labuh-labuh itunya ka anakna da nyaeta teh beda Allah ge ka hambana ka makhlukna kanu taat mah model kitu, bororaah anu husu anu ikhlas ku Allah meureun eta mah diutamakeun dibikeun nyaah dibika deudeuh rahmatna tumiba. Dalah kanu masih kene malaweung dina salatna, masih kene loba nan gogoda ka manehna-manehna teu bisa nyingkahanana, tapi tetep rahmat Allah bakal tumiba da geus inget ka anjeunna, geus nyisihkeun waktu pikeun anjeunna gitu. Hudurul qalbi nu kalimana hadir hate, tak ari nu geus garagah mah salatna, anu geus istiqomah ibadahna eta kudu nepi ka hudurul qalbi. Jiwa raga urang ulangan saukur badan anu ibadah, tapi jiwa ruh ge kudu bari ibadah. Eta mah nu geus istiqomah, tapi pikeun jalma anu kakarak daek mah masih kena alus sok sanajan bari malaweung ge. Tuluy nu kagenepna nyaeta tadaburul bil makna, nyaho kana makna-maknana. Ya makna tina mimiti takbiratul ihram oge dina niatna, dina doa iftitahna, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ibadah abdi, salat abdi, hirup abdi, maut abdi angin ka Allah anu mangeranan sakabeh alam. Eta teh kudu nyaho kana maknana. Bahkan dina Fatihahna, dina doa-doa anu sanesna. Ustad atuh eta mah berat kudu apal kana maknana mah, ya minimal dina niat pertama we. Misalna usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin eta kudu apal. Ulah nepi ka pahili antara maghrib jeung dohor. Arba jadi salasa, salasa jadi arba. Tah minimal kana eta syukur-syukur tuluy ka dituna ditambahan deui pemahamanana. Nyaho kana maknana sadayana, atuh henteu ge heulaanan mah eta we. Kitu nya, ulah sampai pahili. Sabab lamun teu kitu dari jelema mah kadang malaweung, kadang masih kene kadangu salat maghrib gayan arba gitu. Ieu di abdi, di lembur abdi duka di mana-mana mah. Tah ku kituna penting pisan ngaji. Tah jadi syarat sah ditarimana salat urang teh anu ngajadikeun panyegah tina perbuatan keji jeung mungkar teh diantarana kudu ikhlas, kudu khusyuk, awal waktu, berjamaah, hudurul qalbi, tadaburul bil makna. Tah eta rupina anu tiasa nyegah, tiasa ditarima ibadah urang. Tarupina mung sakitu para hadirin sadayana, muga aya manfaatna. Wallahu alam bisawab. Muga aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.